nepangkeun wasa abdi api kita sareng rancangan abdi. Kanisa maulida langkung teu payun urang panjatkeun puji saran syukur ka Ilahi Robbi kalayan hidayahna. Urang sadayana tiasa lampah dina ieu tempat. Rancangan simkuring di kita hormat dina ieu waktu simkuring pada nerangkeun waktu tentang ngawancarakeun padagang warung. Salajengna urang ninggali video nu didamakeun ku rancangan abdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun nama abdi Saparabiato Adawiyah. Jadi abdi bade ngawawancara padagang warung. Sareng Bapak saha namina? Sareng Bapak Saifullah. Bapak tak sabaraha lami icanan di warung ieu? Terus kami hampir kena 3 tahunan. Kumaha awalna Bapak dagang warung? Sabab Bapak di PHK tina Padamelan, jadi Bapak milih kana warung. Naon wae nu diical di warung ieu? Seueur aya sembako, aya kadaharan budak jeung sajabina. Kunaon Bapak milih icalan warung katimbang nu saneca? Sabab ari pamuget mah sesah milarian Padamelan, ya jadi Bapak milih kana berdagang. Kumana Bapak meser bahan-bahan pikeun dagang warung? Aya di grosir, aya di pasar. Nuhun atas waktuna, hapunten beuy kaganggu sakitu teh abdi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sakitu nutupi hatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.